Pak Ustad sagala pina hoyong di ilmu anu Pak Ustad dalam ilmu anu manfaat di dunia dan akhirat. Direk tanya Ustad berarti bisa kayak Tapi kan saya video suasana ikhlas video teranawan dia video kopi bonus saya video kan ya baca mulai ciri wah itu mulai ciri berarti saya itu orang curi berarti saya bohong kita pasti juga ngomong saya mami manja apa aja kita praktis ya Allah dengan baik maka dia mudah-mudahan yang hadir katanya nggak manggus sama jika mati jadi Pak Ustad terus saya sanggup kan ngurus tong ayo gara-gara ngomong aja kamu jadi kayak buka percetakan darah alah tapi nggak mati teman lagi baik, so lihat berarti kurang pokoknya, gege yang hadirnya, tungguan nggak berbalik ya, tungguan saja, dia, bagaimana, dia kan kami sok kurang bobor, dapat itu resiko lagi, tadi itu cakap kamu nggak bohong beri. Kamu tengah ngomong itu berarti ada tukar. Ya bisu banyak, ada bisu. Kamu murah nabur. Ya bisu. Ini sama jeruk ya. Gratis, ini mencetak. Tungguan dulu, kamu disuruh sama, kayak kemarin dia. Allah, jadi, alhamdulillah kabarnya, melulu kamu. Pulau ditarik kajian kamu kayak kenal rupiah. Baik, kalau udah kayak tinggal itu nggak bohong. So keluar dari rumah. Bekas. Sekarang kira-kira benar. Awal betul. Nunjuk tuh yang betul. Bios abi ya, kikir bios. Jadinya sekas alhamdulillah beda aja tadi beda ada cekas ya nama cekas pemajikan tadi kali ya selesai kali ini nggak ada air ayo nggak ada air deh biasa sangat saya nak itu saya
Kalau mau kayu mau dibawa duit. Ya teh ya minta janji katanya. Ya teh. Nah. Nanti mana kalian? Apa yang terjadi kan? Kalau tak sama kawan ya. Sama kawan lu naon? Hejo. Nah itu duit bagiannya. Ayo deh, ya, kamu PRT. Ya. Jadi berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini dari pertanyaan kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi Neta lahir di seorang ibu namanya Sayyid Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdi mana putra Usai putra dilapke di hati ibu kepanggil kilabring kata kanjeng Nabi pamana jeung ibuna aya rehan wargi jawab kepanggil kilab masab Nabi di ibuna di ramana jadi aya pengajian ini muntakala kanjeng Nabi 2 bulan bila kanu ngajian ibuna tak ramana nganturkeun alam dunia maka tinggal berjanji diingatkeun wala mata min hamdi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad istaja bi akhwalihi bani adi min taifatin najariyah teraskan dulu. Oh boleh. Tapi osok harus berjanji osok kirakan. Oh selama ayat lahiran kakak macam janji berarti dia mah ibu dulu perlu anu diajar berjanji lahiran tatkala kanjeng Nabi sampunan 2 bulan dina kandungan dijanjikan ibuna marjun al masyhur ramana Sayyid Abdullah ngantulikeun alam dunya tatkala mantuna silaturahmi di wargi-wargi ibuna adi syukur aja didinya tidak mangsa satu durikeun kaputuskeun kanjeng Nabi mah 2 bulan teh tos tegaduh bapak. Tatkala kanjeng Nabi sampurna 8 bulan dina kandungan jantan ibuna wangian bari lahir kanjeng Nabi ka alam dunya lungsur sah hadir sah Asia wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Apa tuh Pak RT? Itu kali baik berarti cuma duit. Lungsur sah hadir Siti Asia dan Siti Maryam. Saya Siti Asia ke istri Nabi Firaun. Sapi Firaun teh ajan beregong. Siti Aisyah soreha, Sakina beregong. Ayah tilipuna. Pamajikan bageul, Sakina mah musyuk. Masuk ayah RT dewa. Berarti RT nya sarua aja. Lu Firaun aja. Gerak. Baik salah. Ada sababna musuh nage kenal dengan apaan anak pamajikan terus di PT. Terus aja menaros ke Abi Ustaz, kumaha cenah hubungan musuh mana? Musuh mah jadi masalah. Terus tekinya untuk jadi masalah, lanjutkan permainan musuh dengan apaan anak pamajikan. Musuh dibawa lauknya dipasak di imah, didahar bareng jeung pamajikan. Luar biasa eta. Kenapa luar biasa Pak RT? Nu jadi masalah naon? Lain masalah musuhna, waktu musuhna. Jeung pagawean ieu nanti dina aya pagawean anu memang terkadang nu mata mah ngaleuwih musuh. Ari musuh teh jadi masalah. Baik, kamu kagak pamajikan, waktu nu kadang sok poho Pak RT. Sok poho we. Sapo penting gerak saya di mana? Rakit. Saha teh. Untung saya jadi pedagang punya. Gerak saya di rakit. Sapo penting nu paling parah. Tapi kan penting kan pas subuh ditinggalkeun.
Jodoh dong tinggal. Itu untung Allah itu dilengkapkan tak tahu nanti masih ada enggak ibadah. Sedangkan sholat itu pokok lah pokok ibadahnya sholat. Nggak sholat nanti sholatan. Mata kuaya sholatnya udah ditinggalkan PRT. Itu PRT. Tong belang potong aja sholatnya. Itu PRT. Belang potong tuh sholatnya. Apa ya? Belangnya sebahiji. Ulah ditinggalkan sabar sholat pokoknya ibadahnya sholat. Lamun dina awak mah sholatnya mastaka. Lamun jelema bisa lempang kalau sudah disebutkan naon. Berarti lamun RT ke sholatnya sawatin. Lamun RT jurik berarti tak pamajikan nanti dikawin bu. Disarean ku, direnahan ku, boga budak, keluarga, kenal kenami abdi. Astaga. Berarti abdi itu permayunan, jelema jurik. Sholat, pokok, mending sholat di sholatan, mending sholat. Kemudian laki lu diambilkan sholatan berjamaah di masjid. Kata sama masjid. Mustara di luar. Fitnah unggul. Eta ngangina kayak fitnah rumah. Di masjid laki mah awe di bumi. Mata kamu boga salah di salat wae di imah ku itu dibere. Dibere nyaho. Dibere nyaho. Arwahna juga dulu juga. Dibere mau kena ada salah. Taiye jalan teh. Sarua jeung pamajikan. Lain diberi bukannya beri nyaho kan itu ya bapak itu ayah musola ayah masjid lalaki mah sholatan berjamaah di masjid ulai sab sarati salagi ayah bibumi atawa angingon ayah uzur tuh satu tuntai rumah di masjid. RT dekat ke masjid. Bawa nongkrong ke RT. Allah. Tapi RT sama masjid. Ngurus tuh juga. Tapi insya Allah RT ya sama masjidnya. Sambil sekali wae di rumah. Allahumma sholat ulah ditinggalkan sabab pokok eta itu anu tarina 50 waktu mata kanjeng Nabi mah ngaros isin kusaha isi Allah da kawin mah sholat 50 waktu mata dina al-fajr wakana sholat syadidal hayat wakana sholat syadidal salah satu isin ku Gusti Allah nu tadi 50 waktu nyungkeun dikirangan ku Allah ka Allah salapan wang sunat begitu tos 5 wang sunat cek kajian Nabi Musa untuk kali Gusti Allah ya kakak Gusti Allah ya Rasulullah isin sama kajian tos 5 waktu sih tampil mata sampai sahabat ini wajib 5 waktu kamu lah 50 waktu orang harus mau bisa nana terus kurus sampai sahabat ini 24 jam 24 bagi 50 sampai menit sampai kali kurus sholat kamu jadi 50 waktu wah terus kabayang RT semua bisa rumah-rumah mau bisa dikolor-kolor aja gitu itu 5 waktu dispensasi ke Allah lebih ke Allah kasah umat nak kanjeng Nabi pamit kasah pamit nak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bela nak kanjeng Nabi kau payus tempat Islam menjadi orang kenal nikah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi sama Allah di benak kanjeng Nabi lain harta di benak kanjeng Nabi lain keluarga di benak kanjeng Nabi lain sahabat kalau pikir kesah ummati dibikir kapupus dan dibikir sak umat ulama kan kapupusnya dibikir naon masih lain si nyai itu tanah ya ke bawah ya sawah cek budak ke bapak geus lo sare pae sawah mah kusi hujan kebon mah kusi nyai imam mah kusi bungsu cepat jadi pae nage Allah kanjeng Nabi bikin umat maka di benak ustad umat sok taroskeun ka ustad teu bisa sare teh mikirna umat teranak ieu umat kumaha leres teu jamaah ieu kumaha masyarakat kumaha leres teu
Biak bengkak urang puting mikiran umat, tapi kalau gali ilmu supaya umat nanti salasa. Mata atas terpais lamun para ustaz sebenarnya pewaris para nabi. Mata jami nu ngamuliakeun para alim ulama. Kaya eta jami geus ngamuliakeun kapan akramani sareng. Aman akramani fakat akramallah eta sejami geus ngamuliakeun insyaallah. Sing sajami ngamuliakeun insyaallah sama Allah jannah tempatnya syurga. Luar biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci segala puji bagi tiada Tuhan selain Allah Maha tiada kita Tuhan riwayat tiada nama itu tiada Tuhan tiada daya melainkan hanyalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil tak kudu boga izin ku Gusti Allah geus ngarizkian, Allah geus ngahirupkeun, Allah geus gawe fasilitas ka urang. Teu urang teu deuk ibadah ka Gusti Allah kudu izin ka eta. Tuh, Kanjeng Nabi wae juga di surga ku Gusti Allah tarawan ninggalkeun ibadah. Dugikeun ka anjeunna pannya. Boboda ge sakana sholat terus tahajud tara tinggalin. Ibu osok tahajud osok. Tapi osok buat terawih osok. Pamana. Bacaina naonna. Oki geus kieu. Oh teu make calana heukeun. Geus kieu teh cenah bawa deui calana mah boh. Cek malaikat teh harnas di ieu teh dituturkeun ka cai teh. Aya teh kaca teh Ramadan. Hiji hukumata jelema nu hudang ti peuting kaca ingatan ngompol-ngumpul lain digembarkeun hartana lain digembarkeun hatena tapi eta si jamin ku Allah bakal digembarkeun sepitengna. Lagi beuna. RT kaca ini kadang tuh Kanjeng Nabi dijamin surga tapi salatna ketinggalan. Lain saukur nu wajib nawungkul nu sunat lagi dilaksanakeun. Malah Kanjeng Nabi berjamaah wae terus ka masjid. Sababna ngaraos izin ku Gusti Allah. Padahal geus dijamin ku Gusti Allah. Anjeunna mah surga. Ari urang geus dijamin surga ku Gusti Allah. Tah dijamin surga ku Gusti Allah. Teu acan ibadahna teh dikeun ka mana. Mata syadidal haya sifat isim eta kedah tumrap kada di urang. Lain satu isim wungkul naon watawadu. Kanjeng Nabi mah tawadu. Tawadu teh naon? Handap asal lain tawadu ieu teh. Handap asal DP teh sombong sabab naon kudu disombongkeun urang. Aya teu? Ya aya. Urang mah teu gaduh naon, sadaya bakal dicadak deui ka Gusti Allah, bakal dicadak deui ka Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ge di Gusti Allah bakal balik deui kana Gusti Allah. Tarina ge tina taneuh bakal balik deui. Tarina ge gubrak ka alam dunya teu mawana naon, maka begitu maot ge teh nyana sugan motor dibawa. Henteu pamajikan dibawa, golis pada macam dibawa kuat, daik dia punya anak-anak, jangan salah kimot,
Baik teh. Salaki maot budak candata malam Jumaah girimis tatangga baralik salaki geus ngajelepeng teh. Tinggal urang di salaki duaan ngajelepeng kira-kira daek maturan mah ibu. Eta salaki itu naon teh? Dibaturan mah. Kunaon? Pasok saya mah. Penting. Berarti apa salah kita hidup ke? Tinggal. Allah. Berarti itu yang cinta aja saukur kebikin urusan dunia. Dari urusan akhirat mual ningali salah ini semua. Mual salah hidup tetap kumaha salaki. Urang sok saja mainan geus. Goreng-gorengnya salaki. Batu. Salaki urang. Goreng-gorengnya salaki batu. Urang boga duit kembali goreng-gorengnya alhamdulillah. Dina urang mah goreng-gorengnya boga batuna teh goreng-goreng. Boga salaki nu goreng mah dijong-jong. Deres teh. Deres. Teh ka mamane con boga salaki nu goreng. Deka kebon. Jong ka sawah. Jong batuan ka sawah. Jong ka kebon. Moje paeh ge. Kobor aja lo maju dikit moal daek. Air tuh awaduh kanjeng Nabi handap asyar padahal mah dijamin surga ku Gusti Allah. Tapi mantena ilmuna luar biasa. Tapi luar biasa tawadukna. Sabab naon kedah disombongkeun urang teh aya. Komo lamun ditilih tina awak itu kinuhur tai unggul asa. Tiluhur aya tai putu. Naon ngaranna? Bisa. Kadi aya tai ceuli, kadi aya cileuh teh tai. Makan geus tai deui wae. Kadi aya korong teh tai naon? Tai irung. Kadi aya tai lalat. Tai buntu naon? Gading, jigong. Tahanap aya tai, juga tapi teu tahanap aya tai. Tai kukungeus pugu dina beuteung mah teh 100 kilo. Ternyata kilu berkebiteun tahanap ka kinuku. Mata kulaan mah lamun teh urang disebut jelema bau. Berarti abdi kita nya hareupan jelema tai. Nah, orang dari sama orang jadi gering kotoran ngumpul, terus candaki, terus kotoran ngumpul. Lamun milik adinya mah geuning urang teh naon? Ini. Tapi Allah mereka muliaan ka urang naon? Asa daek takwa ka mantenna tuturkeun kanjeng Nabi insyaallah hirup urang bakal hirup urang bakal mulia. Hargana di lain harga anu murah tapi bakal mahal luar biasa. Mata kamu hirup hayang berharga tadi dia contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak luar biasa naon syadidal haya wa kawan. Banget kesinan terus kanjeng Nabi tawaduna handap asana luar biasa. Can sifat-sifat anu sanesna anu patut dicontoh urang beres. Sifat kanjeng Nabi teh seperti ini. Sifat kanjeng Nabi seperti ini. Ayo opat cek saha? Cek kurang mana? Kurang mana? Kurang bodoh. PRT opat? PRT opat? Biji. Sifat kanjeng Nabi teh sarena aya salapan. Opat nu wajib, opat anu muhal, hiji anu beunang jadi jumlah salapan. Nu wajibna naon? Sidi, amanah, tamli, patona. Nu muhalna? Aduh, pokok deui. Sidi teh lawanan PRT? Eta. Amanah lawanana? Eta deui wae. Patona lawanana? Eta deui. Tamli? Eta deui. Jadi eta. Sidi bener mustahil kanjeng Nabi bohong. Kanjeng Nabi mah jujur. Mata kudu jadi jelema anu jujur belasok bohong. Ibu resep teh rasa sama bohong? Resep teh?
lamun manggil itu tidak satu salah tidak sedikit moal. Oh moal. Jadi terasa masalah itu satu jujur teh. Terasa mata Pak RT lamun hayangnya itu kayak ngomong gitu. Kira-kira masalah itu jujur hayang awil di tidak moal. Oh berarti tong ngomong wae. Tong ngomong wae. Allah. Setuju tak Bu? Setuju tak? Bapaknya setuju? Oh setuju wae. Mari bapak setuju, abi mengiringan kalau bapak-bapak. Jadi amanah percaya mustahil, ya nah. Terus wajib patonah mustahil, waduh. Sabab jelema teu bodoh mah dua kacirakan hiji di bodoh, kedua bodoh. Mata dia jelema bodoh mah ripuh, kamana lagi ripuh hirupna. Mata kuliah jelema anu cerdas. Sabana boga ilmu mah kamana lagi ilmu apes. Mata Kanjeng Nabi Sulaiman begitu orang gini, Gusti Allah lebih ilmu. Mata ke ilmu harta dunia kenya nyamperkeun sapertilu alam dunia harta Kanjeng Nabi Sulaiman. Duitkeun sapali katangan bojone kita 1000 cek Kanjeng Nabi Sulaiman ya. Benar ke ilmu. Mata penting ilmu teh. Mata dialay jadi jama bodoh mari bakal kabobot, bakal dibobot. Ripuh kamana wae jadi jama bodoh. Mata kurang mau masak masih kena kekurangan mata wayahna PRTG tak ibadah ge ka masjid sabab di masjid aya jam ngarti sa para ustaz anu mimpin salat ang wayahna Pak Kiai Pak Ustaz standby di masjid ulah dugikeun ka para ieu ka masjid nu bodoh jeung nu belegu ustazna eueuh pasuruh-suruh di masjid teh akhirna ustazna eueuh ulah terang tengah lagi kompil pakai TR di masjid pilih imam dasar orang nubelok di bodoh kompil pakai menang nu bodoh kahar dari imam Allahu Akbar ayo belum bingung suratnya kurang gigir atau panggap kalah tukang kabeh suratnya sehingga nyuratan lagi nu bodoh atau imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kerimaman. Jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasul. Itulah hidup dengan seni akan terasa indah. Hidup dengan ilmu akan terasa mudah, dengan seni pindah rasa. Nampak rasul tadi rasul ngalaman seni mah rasul. Ayo ting lagu napayu nganggo seni lagu tengah seni mah mau apa? Ada sepeda. Coba mau nyanyi ke seni ayo ting kamana. Kadieu. Tapi lo make seni aja mah. Kesana kemari mencari alamat. Ayo nih surat itu. Pakai teknik lagi. Wede dari nama. Singkat Allahu Akbar. Sami Allahu Allahu Akbar. Tempo sujud sampean nu bodoh teu nak belum. Cek nu belum anjir imam cenah ngajak sia ulah. Berarti lagi kudu ka imam. Eta cecep di kantor. Cecep nupang bingung oh dicekeun. Nah, nupang langsung cekat karep kudu imam dijejak. Kilaka. Ai mane karana dijejak sia ulah pantari ku bangsa saya dicoba lain nonton teu aja geus kali kabeh. Nu berapa nurut kajian kabeh. Allahu Akbar. Boro jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pas tengah-tengah nu belegu ningali cucu luas cucu. Nu kira ngomong sebentar. Nu kira untung urang atuh ngomongnya. Atuh imam langsung balik, "Ai mane kalah-kalah." Edan kemudian langsung nyokap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sadayana maghrib ayeuna libur. Libur terus canda rumah. Itu kan ayam maghrib deh.
Alah. Ibu. Jangan PRT orang bersyukur ya Ustaznya. Mata kurang kudu diajar kunaon bisi pausan dan teu aya sanes kunaon pan sami manusia biasa aya karokotna, aya teu damangna, aya halanganna teu sagala teu mata kurang kudu cerdas, kudu barisan. Imaman teh komo lalaki mah PRT kudu bisa imaman teh. Ulah. Iya kudu jadi imam RT saya teh. Allah, masa insya Allah RT imam bakal jadi imam. Bukan subuh RT panggilannya subuh ayeuna. Kalau RT oh subuh ayeuna keprek bisa ya. Ku cai rupiah. Nah, aya perbaikan. Ulah saumur anak ngaji tapi aya perbaikan. Sebenarnya sabab ilmu urang jaga di yaumil kiamat bakal sunkeun pertanggungjawaban bahwa tepikeun ka mana ngamakeun ilmu. Allah bisa ngalengkas sampai urang saya ditanya apa perkara salah satu yang terbikin kaman ngelakuin umur dipakai naon wae saya hidup di alam dunia awak diperintah pertanggungjawaban dipakai naon wae awak harta dipakai naon wae harta eta opat hal eta bakal diperintah pertanggungjawaban jaga yaumil kiamat udah milik ayeuna tapi urang berusaha maksimal mungkin di ayeuna urang perbaiki diri urang sadana mudah-mudahan urang senantiasa nyontoh akhlak kanjeng Nabi sehingga tiasa diterapkeun dina kehidupan sadinten urang teuing kamuliaan kabahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang tingkatkeun kualitas ibadah. Urang saya Gusti Allah maka momentum ieu peringatan Maulid Nabi tuh tingkatkeun keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagi ku iman jeung takwa anu baris ngedorong ka urang sana kemuliaan jeung kabahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kahartos saur pun dulu lamun ngaji geus kahartos geus kahartos 2 jam tuh kumaha geus 2 jam kahartos tuh cek pun dulu lamun ngaji geus liat teu kahati wae teu kahati ge lieur dipanjang-panjangin teh kahati mah lieur mata kleup wae Allahu Akbar arek kahati mudah-mudahan aya manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir ya mama nawiananya gitu pesan tapi nyadak cai rupiah aya sanes ya oke beres kumaha parantos di jajakeun guru anu guru-guru sing goreng yang kawin langsung gorengnya kapun dulu pemirsa di Pandeglang asal cepuluh taswe ngarangan nyarita dengan izin pun dulu alhamdulillah dijajah hidayah di pun dulu awaskeun weh kami berbeda ka para guru abdi anu di Pandeglang di Sukabumi di Cianjur di Sintri hidikeun sakumaha di pun dulu diawaskeun alhamdulillah geus ngabar dan carita sesuai di pun dulu mama newian ayeuna payogi saya rupiahna mangga infakna 1.000 daya sanes karasan abdi setiap Jumat jadi anak yatim pemirsa setiap hari Jumat teh kabumi 2 RW anak yatim telah berenjing abdi barengakeun tablik akbar sami di hasil teh daya sanes diperintahkeun sebagian kaum kegiatan sekarang beren anak yatim rasa ini gaya santunan anak yatim ya abdinya mama nawianan yang ayeuna periode infakna 1.000 itu wae teh sawios-wios rumaksa ya mamanawian gitu namanya tapi ulah dilihatkan ternyata kalau beres prosedur sekarang orang sini ya sambil berarti yogi maka orang sini sambil bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib bahwa kabubat tapi tacan naon di tacan doa jadinya kira-kira ayat ini asyaraqal badru alaina fakhtabat mislah rasul
Pamit ya. Ina mobil aja kan ya. Ina mobil lah masalah serena. Dia salah serena. Kayaknya nak buat ya. Habib salam. Punya mobil acara kita. Salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun. Mobil kaca China sekolah apa sebenarnya? Bapak bubar mobil kaca doa pergi kayak tata sarana. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika Ini anak usaha. Kayak ini. Baik kita tadi siap pun. Ya dosa Ya Habib Zalam Salawatullah Marhaban ya Nur Aini Marhaban Sallallahu alaihi wasallam marhaban
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala nabi Muhammad. Para wargi sadayana ngeuningake cara nganggona sakumaha dipun guru dijezakeun hiji sadacan diangkok pingin ka sadayana ngaoskeun heula bismillah di luang sulan. Mohon cenah bismillah di luang sulan. Satos bismillah di luang sulan, terus ngaoskeun istighfar, syahadat, sholawat sawang sulan. Bismillah di luang sulan, istighfar, syahadat, sholawat sawang sulan. Terus tarik nafas. Tarik nafas, begitu tarik nafas, aoskeun ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi, sambil tahan nafas. Ilahi anta maksudi, tah didinya karakterkeun. Naon kahoyongna saeureun guru abdi. Jadi misalkan Gusti jadi sinjankeun syariat, sinjankeun landong, segala hal anu aya di abdi nu awan sing dikaulkeun misalkeun ya. Tina di abdi tutup ku kalimah waridho kamandungi, tahan nafasnya dugi ka waridho kamandungi. Jadi Sampai Al-Fatihah sambil nafas biasa saeureun guru sampai dianggok. Ustaz abdi mah teu apal, arasan dina botona aya nomor WA abdi dina botona. Janten kantun WA Ustaz ieu abdi jamaah di Bojong. Bade naroskeun awasanana insyaallah sempat ku abdi langsung diwala. Janten di WA supados ka aos ku abdi di telepon pilih kita angkat nya pilih di perjalanan janten di WA abdi di Bojong bade naroskeun ieu mah. Kalau pilih balik curhat ke mana? Kapalnya biru Ustaz atau hanya biru rukyah karena di para Ustaz. Ya kan ada biru. Balik abdi mana? Insyaallah itu pilihan di rukyah. Rukyah itu nama Ustaz. Rukyah itu pengobatan dengan Al-Quran. Jadi rukyah itu abdi luruskan. Rukyah itu sanes kesurupan. Kurang identik nguping rukyah itu sih karena rukyah itu kasurupan. Jadi rukyah itu sanes kasurupan bahwa rukyah itu pengobatan dengan metode Al-Quran. Efeknya aya dulu wae, aya dulu wae, aya anu bibis wae. Abdi kantor ngarukyah ibu eta mah hetna teu lancar. Bibis teras ngayer. Beres di rukyah teh Ustaz abdi ngongkol lios da ibu ngongkol lagi abdi wander itu. Jadi aya nu kasurupan aya tergantung dengan pada ulah gaduh apa rukyah itu kesurupan sanes. Rukyah itu bukan kesurupan tapi rukyah itu adalah pengobatan. Makanya di Nahdlatul Ulama diajarkan bahwa rukyah itu pengobatan dengan metode abdi mah di rukyah teh teu naon halus berarti. Naon cager. Tong hayang kasurupan, tong hayang di abdi mah jadi rukyah teh berarti halus. Sehat. Tapi kan urang maca Quran aja, nguping Quran aja menang paham, ulah salah. Maka dia itu berkah luar biasa. Di Nahdlatul Ulama, maka dia betah jadi NU orang NU betah. Tahu no, NU mah luar biasa. Berkah Indonesia ge mau berkah, maka ngaji terus di NU mah. So, yang benar, rutinanana, mingguanana, syahrianana, mudah, rajaban, muharaman, perkasa tahu teh pilu ku ngaji, maka berkah negara. So, padahal krisisnya luar biasanya di Indonesia. Ekonomi sulit biasa di Indonesia, tapi lu Mekah loba. Indonesia. Ekonomi cenah sulit di Indonesia, tapi mobil kabareuleuh di Indonesia. Motor kabareuleuh. Sabonon ekonomi na jalan. Sabonon tukang dagang jalan, tukang beas jalan. Terus kegiatan ada itu. Mata pertahankan Nahdlatul Ulama kurang. Usaha sama dana. Gitunya. Tapi harap punten pilih aya naon, pilih aya bentuk kurang sami-sami sasaran dakwah Syiah. Gitunya ulah gara-gara perbedaan kurang menjadi perpecahan. Entah bersatu kita terus, bercerai kita kawin lagi. Nah, kurang sami-sami urang babarengan nyahan pada seprotes pertahankan akidah urang sadayana. Dulunya titip
Eta sadayana mangga sakumaha ieu guru di aoskeun. Disikuring sakitu hapunten. Bade ngapunten. Bade ngapunten sepuh. Hapunten bisa nusa biaya cariosan siguru kirang renah kirang raos. Hapunten bisa nusa ageuna Allah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak yakin kabar siguru singkuring nyeun hapunten anu sarina. Maklum singkuring masih keneh diajar. Masih kene santrina kiai, masih kene janten ke anak didikna kiai, janten masih kene diajar. Tak hapunten jamunya pengasak kiai bila lepat abdi kumawan teh hapunten pisan urusan ayeuna. Anggo doa masyarakat ka percaya sopari dieu abdi nyuwun hapunten sakulah wa kabubar lamun teu acan beres doa. Jamunya siap? Balik hapunten. Balik hapunten. Angkatkeun panah bismillahirrahmanirrahim. Sadayana bismillahirrahmanirrahim. Ciluhur bismillahirrahmanirrahim. Dadah sadayana. Saking bae hapunten sadusan ageuna naik salok kata Indonesia jalan Abdul Abdugan sanes ceramah alim panjang mari patuangan tos rada kubur buka. Saking bae asmaul kalam wallahul muwaffiq ila madhariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.